Si Acep tuh. Kenaun sih ya? Yo, ngobrol. Ngobrol-ngobrol wae, mana emang ngobrol naon di? Kan bahaya tadi pada ngalamun teu puguh mah. Yuk, ngobrol heula teh gini aing. Urang rek nanya ka maneh. Kumaha mun maneh ditakdirkeun jadi tukang gali kubur. Nah, sarua jeung urang. Udah kumaha teh geus takdir mah. Kudu we dilakonan urang teh bisa ieu aing geus pangeran ditakdir. Euy teh, mun urang jadi tukang gali kubur. Urang teh rek moal apa gitu nya. Karena mun maot bae urang teh job urang sepi. Ya, pan kan. Lamun nu maot berenang urang sepi eueuh job berenang. Buka duit. Tapi kumaha solusinya nya? Ayo maot urang mah aya boga pagawe. Tapi lamun loba nu maot urang ngadoakeun susah mah. Nah, Naon? boga ide. Balik maneh boga ide. Oh, ieu mah idena berlian pokona mah. Oh, sok-sok gawat atuh ide-ide weh ti tadi. Jadi kieu. Urang nyembros. Fotokopi bagieun ka masyarakat. Oh, dulu ieu kumaha? Besi promosina teh. Gali kubur 1 kali gratis 3 kali.